Ya urang dur mantak darah yuk di dieu teh urang geus sieun poe kiamat sieun aya neraka kajen teu ngaromong ge ieu teh urang teh embung ka neraka si eta baja daek ka neraka teh kamari kan geus ditanya daek ka neraka daek jeung asal tiis bae urang mah tiis panas pokona embung bae ka neraka nyana mah kajen sabodok kebal-kebal mah tiis ya panas geus uraga embung adapun haju ku Gusti Allah dikanarakakeun mangga bae engke dikanarakakeun asal ulah panas mentak cek Imam Jalaluddin Rumi jelema kafir jeung jelema mukmin maksiat sama-sama ka neraka tetapi mukmin mah di nerakana indah nikmat mukmin anu maksiat di neraka bandingkeun jeung kafir ngeunahan keneh mukmin anu maksiat sebab naon teu ngarasakeun panas teh sakedeung sampai dua poe ka ditu mah ngeunah kumaha bisa ngeunah kos gitu lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas cek Imam Jalaluddin Rumi sapoe panas dua poe panas lah kaditun lama urang teh ieu teh ngajerit sakieu cicing sakieu gas mendingan ulah bersuara mendingan hayo bae zikir ka Gusti Allah tah untungna nu ngararaji teh kos kitu nu matak aya jelema maksiat tetapi ke waktu maotna dijadikeun wali aya jelema nu tadina kiai waktu maotna dijadikeun jelema maksiat Imam Jalaluddin tah eta keur carita keur maot engke di darakana ge geus puguh para aulia Allah para ulama-ulama kasalalorga anu saroleh ieu mah jelema nu jahat biang jahat di neraka sapoe dua poe tilu poe empat poe adi teh mah indah sebab naon lah urang ngajerit sakieu cekeun marah sakieu gas pasrah bae ka Allah langsung bae malah mah di neraka can boga tasbih cak ahli-ahli neraka hoi yang tasbih di neraka keur ieu tolong deh kuari henteu aing mah hayang tasbih di mana tuh seuneu sugan bae anu mah tasbih budak sok sia sia jeung hayang tasbih sagala kieu aing sebenarnya tiba heula teh pangeran aing kan Allah sia geus saruakan Allah heeh ngan aing mah ieu kan kajurungku nafsu aing gaji miludaan rajaban aing milu nyaho aing ngan aing kajurungku nafsu da kiai na ge aya di dieu kuari di mana geus loba omong aja saya kurang nyaho pangeran teh Allah aing sering ngadengekeun urayan-urayan kiai cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunaheun geus aing zikir kuari cak ahli-ahli neraka keur ieu keur di dunia henteu aing mah di dieu ge kajeun di dunia aing teu kaburu ku di neraka lah bisa anu Jalaluddin ya Allah ya Rabb sia dek nuturkeun hayu nek moal atuh moal aing mah nya teh geus sakeu pararanasna aing mah zikir bae ka Allah zikir ka Allah nya di neraka la ilaha illallah la ilaha illallah cak malaikat sanu zikir eta cak ahli neraka tuh situ zikir bae hoi cak malaikat keur ieu zikir bae di dunia penting beurang Jumat kunaon di dieu lah malaikat ge makhluk ka ditu sia cak malaikat serem banget budak yes ya sakitu di neraka zikir bae panas bae sia di akhirat mah ulah loba omong indep aing mah aing sama sia ya mah paling yang nempoan doang jangan iskin mau bisa sia cak malaikat sia bahasa mana sih eta bahasa terbagus sama sia mah hayang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya saya jadi zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ngadak-ngadak ku husu-husuna tiis di neraka tiis la ilaha illallah iya tiis berarti bener kangjeng berarti bener sahabat berarti bener Al-Quran berarti bener para aulia Allah berarti bener para ulama-ulama ternyata di akhirat ge di surga di neraka ge sekian lagi ya ngabejaannya na dakwah
saudara-saudara ahli neraka seperjuangan. Saat ini saya menemukan keindahan. Tolong kasih tahu yang lain, percaya atau tidak percaya terserah. Tapi ternyata setelah saya zikir terus, adem. Sekali neraka mana iya sih? Lihat kulit saya. Tuh, enggak terbakar kan? Jangan lihat aja Pendi. Iya bang, angus. Lihat ini. Atuh kami. Jauh, cekina. Masya Allah. Ikutin saya. Ayo. Waktu di neraka nyen majelis taklim. Majelis zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ramai di neraka. Tinggal Yahudi bae jeung Nasrani jeung kafir-kafir bisa sanajan milu zikir tetep panas bae sebab teu percaya ka Allah tadi lah. Kita ieu Imam Jalaluddin Rumi nyaritakeun kafir mah abadal abidin sebab teu robah tapi mukmin zikir di neraka tis. Terus sampaikan di neraka teh tuh. Jalaliki. Malaikat Malik gandeng. terus bae zikir illallah la ilaha illallah. Ya otomatis kan aya bukuna anu kudu 10 tahun, anu kudu 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Otomatis keluarkeun ya kamu udah harus keluar ke surga. Mualah. Keluar ke di surgamu. Cak balik surga ieu. Henteu cak gini. Kok bisa teu? Ya atuh ka surga kan maksudnya supaya tiis, atuh di dieu geus tiis. Masya Allah, cak balik jadi kos dia. Ulah bomong sia. Ngerembel bae sia. Kabeh ngomong kiai nama tanu di neraka. Kiai na aya kiaian biasa. Kiai ini udah harus ke surga ini udah waktunya udah masuk ke surga. Kagak. Udah saya di sini aja adem. Begini Kiai, masalahnya bukan sekedar adem, di sana kan ada buah-buahan, ada minuman, ada bidadari. Lah, enggak pengen. Udah sini aja. Hese tah. Datang ke dikeluarkeun ke hese mun lain laporan ka Kangjeng mah. Itu laporan ka Kangjeng, ya Rasulullah Muhammad, kunaon umat di neraka endeup kita ka surga embung. Kunaon? Kangjeng gawi ge. Wih, kunaon jadi ka surga jadi embung. Coba pariksa coba ka ditu pariksa ku Kangjeng Nabi. Oh, kabeh Abu Bakar, Umar, Utsman ka neraka kabeh. Ku jeprakan. Mana kiaina ceuk teh. Saha ngaranna? Ayalah malu bejakeun. Cak aja kunaon dieu? Geus waktu ka surga jadi embung. Jageunah di neraka getis. Masyaallah. Sadaqallahul azim. Cak Kangjeng maha bener Allah. Cak kabehan teh sadaqta ya Muhammad. Bener anjeun Muhammad. Cak kabehan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak kabehan. Jadi zikir mah anti panas ulah-ulah kuari zikir. Jaga di neraka ge. Lamun dipasang zikir anti api. Anti api. Mantak ketika maneh menghadapi sana, ulah berani kana sana, jadikan diri maneh Ibrahim. Ketika maneh can jadi Ibrahim, ulah ngadeukeutan sana, bohewel sia ka jeung kumaha. Maksudna kumaha? Diri urang jadi kena Ibrahim eta bahasa Jalaluddin Rumi pohara. Ya Allah ya Rabb. Nah, ayeuna cek Kangjeng Nabi kieu aya tempat-tempatna masing-masing. Ieu mah kuari maka salalor gabe lantaran loba kanikmatan-kanikmatan anu sejen di surga ge. Ieu mah deuk ngabuktikeun bahwa zikir teh anti api, berarti bener boro-boro dipasang di dunia cacak di neraka ge ari penuh keyakinan inget ka Allah masih keneh. Tiis yang ngakeun atuh kumaha Kangjeng bae ai asli mah kabeh ge saya ka surga subhanallah.
wah cak Abu Bakar titata dia tuh siap. Abi hatuh bala betah sebenarnya mah. Hatuh di neraka tisma aambeun mah tetep bae hangru. Ya akhirnya di surga. Nah, ieu mah jadi target zikir lain lalaga. Masyaallah karim. Wahara. Nah, inna tabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Ya yaumin azim. Rempan jeung sieun kana siksa yaumin azim. Jaga neraka. Kul. Siapkeun ku anjeun Muhammad la insyaallah. Namun Allah ngersakeun mata lautuhu kaula moal macakeun kana Al-Qur'an alaikum kanjen kabeh. Ieu mah dikersakeun ku Gusti Allah bae. Kula dibere wahyu kita dibacakeun ka anjeun pamarentah Allah. Wala adrakum lamun Allah ngersakeun ja Allah ge moal mere nyaho ka anjeun. Kana ieu Al-Qur'an moal. Ieu nyaho bahwa ieu Al-Qur'an teh nang Allah. Kurang kumaha sabenerna mah. Kaula babarengan jeung anjeun. Faqad labithu fikum umuran min qabli. Pan kaula teh geus cicing babarengan jeung anjeun. Sabaraha taun? 40 tahun. Memeh. Dibere wahyu babarengan teu pernah macakeun Al-Qur'an. Kuari bacakeun Al-Qur'an teh ti Gusti Allah. Apana tangilun? Sing nyaho anjeun. Kula dibere Al-Qur'an ku Gusti Allah ditah disampaikan. Iyalah bentukna Al-Qur'an, nyaritakeun pangeran anu asli, nyaritakeun rasul anu asli, nyaritakeun kehidupan akhirat. Nah, lamun lain Allah mal bisa kula. Buktina baheula babarengan jeung maneh. 40 tahun kula can diangkat jadi rasul pernah macakeun nya henteu. Berarti kan dia lain buatan kula. Lain buatan kaula, lain ciptaan kula. Asli ti Gusti Allah. Tinggal nurut bae anjeun. Aya nu nurut, aya nu henteu ku parmekat teh mah tergantung kumaha hidayahna. Kumaha nur ilahi pamere ti Gustina. Jageuninganan urang anu jauh ka Kangjeng 14 abad anu silam. Teu pernah amprok jeung Kangjeng, teu pernah amprok jeung Sina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Teu pernah amprok jeung Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Teu pernah amprok jeung para wali sanga. Aya dibere hidayah mah geuning urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul, mahalna hidayah. Murahna hidayah, mahalna hidayah. Baheula neuleuh ka Kangjeng teh dibere hidayah kafir. Urang teu ningali ka Kangjeng Nabi tapi dibere hidayah iman. Masyaallah, tinggal dipertahankeun ku urang, diperkuat. Sing hade beus ngageus isuk pake etot tinggal salengkah deui urang hirup ku sabab ngeridit urang jadi ka neraka naudzubillah min zalik. Ku sebab disogok ku urusan-urusan negara aju urang ka neraka naudzubillah min zalik. Bener ge Allah Maha Ghafur Marut tapi lamun geus benci Allah kumaha coba? Ku sebab ngabohong, dagang ngabohong melulu. Dagang ngabohong melulu. Dagang. Dagang. Baheula sia. Ayo coba. Di tengah-tengah negara anu keur carut-marut ayeuna teh maksudna mabok ambalaya. Urang ngadenge ti Cina dikirim ka dieu ekstasi sabaraha kapal. Encan ciptaan buatan Indonesia, encan mabok hampir kamari teh miras teh. Untung mesti kene aya colekan toelan. Jeung alhamdulillah masih kena didenge. Tah kuari nu mabok ambalaya, zina ambalaya. Judi kuari mah baheula mah judi teh kudu ka Jakarta, judi teh kudu ka Singapura. Kuari mah di jero kamar bisa judi. Di WC bisa judi. Masya Allah karim. Perjudian teh luar biasa. Nah, ini tinggal masing-masing orang. Mentek cek Gus Dur teh mah sebetulnya belum siap kita menghadapi era globalisasi. Cek Amin Raib siap tidak siap ya kita harus paksakan. Gus Dur benaran. Ingat ke bangsa Indonesia. Terus karakter bangsa, terus agamana. Kuari kuat tapi anak yang incung ke. Aya pikiran dede jeung nya Kang. Terus Gus Dur mah bagaimana ke depannya ini anak kita? Bagaimana? Nah, iya kita tadi padahal pemal bisa ditahan kan bahasa Gus Dur teh kos kitu teh. Belum siap kita menghadapi era globalisasi. Padahal mah siap teh siap atunya leuwih nyaho. Ngan eta tah pikiran anak incu. Masyaallah. Kuari nu korban HP ambalaya. Geus puguh bapakna tilok balik-balik korban HP. Bapakna. Aduh, indung nangis, lihat deui, beung datang ke panjang duluan salaki.
Teu datang-datang ke anak korban HP. Wah, ambalaya. Iya, pak bisa-bisa urang. Kudu bisa sing bisa. Paksakeun urangna. Jang urang keneh kepentingan anak. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ieu Al-Qur'an. Asli ti Gusti Allah. Al-Qur'an teu bisa dirobah. Al-Qur'an baca. Di akhirat bakal jadi nungtun urang ketika urang karumpul di ditu teh nyaho urang teh kudu ka mana ieu teh jembatan teh teu nyaho wali Allah mah sakiceup geus puru para syuhada ulama-ulama lalumpatan dulem pangesor ge datang urang mah teu kadeuleu jembatan Siratal Mustaqim teh kadeuleu neuk ka mukahan teu kadeuleu mah cek malaikat karumpul di dieu kenaon ieu henteu naon Atuh ke gerak ke sorga. Ke deuleu jembatanna. Atuh nggak kejebur bae ka neraka. Wah, ngunah bae panas. Ya kenal dia. Nungguan bos. Bos asa? Nungguan Haji Pendi. Ye, cek malaikat tah bukuna ge di aing. Jahanam. Masa sih? Iya nungguan bos, atau dia kabak ka jahanam. Sugan bae atuh kami ieu duh ieu ya ai ka sorga hayang ngan teu nyaho jalan, teu kadeuleu. Ka neraka tumbung ya panas. Cek malaikat atuh sugan muga amal-amal. Engke tungguan we sakedeung. Oh, bener bae. Aya jelema-jelema kararase. Masyaallah. Ayo ditungtun Ki Fudoli ditungtun. Oh kan? Kadang ditungtun. Iya sih, iya Haji Pedi aing can anu nungtun tolol. Saat aya anu nungtun. Nanyakeun kan, ari eta nu narungtun saha sih? Ditungtun di bakana ka sorga. Eta saha nu nungtun eta? Eta teh Quran. Quran nu sok dibaca di dunia teh dijelmakeun ku Gusti Allah jadi jelema. Tuh kaset nungtun ayo ka ditu ka sorga ya Allah ya Rabb ayo ka dieu oh ayo cak aja bener kan kulang sok maca Quran yang berkat bae terjadi kau mau baca saya mah penghinaan ka wali tambah kuduna ikhlas ngahidakeun ka wali tambah kitu ya Allah ya Rabb masyaallah iyalah Al-Qur'anul Karim penuh tuh sakumaha anu jelaskeun ku Kangjeng Nabi geus puguh tabarok geus puguh waqiah geus puguh ar-rahman geus puguh yasin nah sakedeung deui lain sakedeung deui urang peuting teh nisfu Saban ya urang nanggalkeun rawahna Senin Salasa Rebo ngahenen kalasa Ro Senin Selasa Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin. Jadi malam nisfu malam 15, malam kunut malam ke-16. Bedana kitu dina Islam mah. Panjang ta elat-elat dina fikih. Ieu keur carita urang peuting babarengan di imah masing-masing atawa di mushola atawa di majelis salim atawa di masjid berjamaah ba'da magrib ulah ngomong nanaon heulanan kecuali ngomong-ngomong yang kepentingan maca yasin ya maca yasin 3 kali sakumaduni Banyu Sarip ya maca yasin kahiji kadua katilu doana eta geus dirangkum peuting teh sing hade ulah dilewatkeun sebab naon sebab amal urang setahun ieu tutup bukuna malam nisfu Saban tutup buku tek laporkeun ka Gusti Allah ganti ku buku nu anyar ya Allah jadi lamun awalna Yasin baheula tahun kamari kuari diakhiri ku Yasin sugan bae begitu loba kamaksiatan kan kamaksiatan sejarah satahun barang dibuka ku malaikat ieu mah Yasin kabeh anu jelas mah da ieu lah tutup buku nu ieu lapor simpen dibere buku nu anyar diawali ku Yasin 3 kali sakumaha nu geus dirangkum peuting engke malam Senin urang babarengan nisfu Saban di tempat masing-masing iya gitulah cerita seputar nisfu Saban ke cerita tanggal hijina Ramadan masih kene dihitung iraha apa istiqmal apakah nukus
Nah ieu ke dihitung heula jeung tungguan kayak berita-berita ti pemerintah. Kula mah sakadar ngamalkeun ilmu hungkul jeung nyaritakeun tanggal hijina menurut hitungan Sulamunairen. Sulamunairen iraha ke urang cerita dina minggu terakhir pangajian sakalian urang nyaritakeun tentang puasa. Nah ieu mah Al-Qur'an baca. Namun urang teu bisa maca Quran menitah batu. Batur Ustaz tadi ka dieu tadi. Ieu tah duit 5 juta baca Quran. Sajuz bae 5 juta ulah hese-hese. Cak Ustaz teh 5 juta sajuz. Heuh geus ulah omong. Hei. Kaji keur boga duit teh kaji. Langsung baca sajuz 5 juta. Cak Ustaz teh engke ulah ka mana mun ditah deui. Heuh, ieu cangkeul. Cangkeul baca Quran ke dibayar engke. Ulah gitu beres urang aya bae lanan nya duit nu aya bae lah pake kayak baca deh cak ustaz teh sial jasa aduh ya Allah ya Rabbi aya ada sok kuli ngazarahkeun teh kuncen santri ka dieu ustaz ka dieu ikutin tolong saya antar zarah ke anak saya udah duluan mati termasuk saudara saya ya berapa mau bayarnya galib 10.000 lah. Bayar apa? Datang ke makom. Hadiah. Terus baca Quran. Sakuran inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Cakiran sesus. Kok baca surat ayat jahanam ya? Kan baca bayarannya 10.000. Kalau bacaannya surga harus 100.000. Ya tuh nih. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolol tak kiai aja goblok. Mantak lamun 10.000, eta ayatna ayat jahanam. Tipu doli tah lamun dibayar mah 1 juta, ayatna jahanam mah lulu. Tilok ayat surga. Tapi lamun 5 juta, woi, ayat bidadari. Kala luar kabeh. Hurunin. Masya Allah. Innal jannata hiyal ma'wa hurunin. Ibu budak maca Quran teh nyanyi sih. Oh, tanya pun baca Quran panjang-panjang aja di bolak-balik kos gitu. Bayaran 5 juta. Iya, 1 juta mah bolak-balik jahanam deh. Aduh, eta bisa eta anekdot Gus Dur sebenarnya. Anekdot Gus Dur keneh aya ustad di Jawa mah masuk ngazarahkeun. Eta tah aya ibu-ibu tolong jarahin anak saya mati meninggal duluan ieu. Eta bahasana jahanam deh. Nyolek kok ayatnya jahanam lagi. Bayarannya kan 10.000. Lu kalau pengen ayat surga 100. Dibere harita keneh. Wah atuh ngajak direk bae ayat surga. Orengan lain di Jawa bae dirimpak ke kos kitu. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang kahibur ku Al-Qur'an, kahibur ku ayat suci Al-Qur'an, kahibur urang ku dongeng-dongeng jeung cerita-cerita sehingga hiburan-hiburan tersebut mudah-mudahan jadi mukakeun hate urang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.